Jo, udang Jo. Udang ih, molor bae. Hei, udang. Ih. Mang Deden naon ka dieu? Gitu amat sih Jo. Ulah tah aing ulin ka dieu. Lain kitu Mang, ai Mang Deden masih edan keneh mah atau mending cicing bedi mah. Henteu Jo, aing cager ayeuna mah, pira aku aing edan bae sia mah. Oh, syukurlah. Jo, kayak masih yuk. Kita aing lapar yeuh, can dahar aing tisuk. Waduh, kerunya amat. Tapi di mah bejo nage sarua Mang, kerjaan aya sangu. Ben joge sabar sama sarua yeuh. Lapar. Ih. Beli nasi padang bage Jo, siap buka duit meureun. Teu boga Mang. Waduh, kumaha ge beuteung aing Jo. Terus teu jasa, hayang dahar. Kerunya amat Mang Didin. Geus Mang, kieu bae mendingan urang neangan budak kalayu. Sugan budak baroga duit, ju daek meulikeun Mang Didin nasi padang. Kamu saya ke? Oke, Yuk. Nek kawan sih Dewi, barang-barang lelumpangan jeung makhluk gaib. Eta sia sembarangan yang ngomongna. Ayo Mas Ubek, beungeut mah horor, kadoang makhluk halus. Medan. Dew, kira-kira bibi sia daekeun moalnya diajak makan siang goeng di kafe, kadoang ABG, daekeun moalnya. Kayana lamun duaan makan siangna jeung Mang Daday mah moal daekeun ge bidesina. Oh sih, bibi sia mah rese diajak seneng-senengna ku aing. Mending kieu bae Mang, daripada makan siang di kafe, mending Teh Desi ajak ngaliwat bae Mang, pasti bakal daekeun. Nah, bener Mang, mending ngaliwat bae. Terus ngaliwat madak. Soalna maksud aing ngajak ngedet di KPG ke si Desi. Aing hayang bari nembak si Desi, sekalian aing bari mere cincin ke si Desi. Kan so sweet. Oh, Mang, nembak bari ngaliwat ge so sweet kok. Mang Daday nembakna pas endek ngakan liwet. Kan so sweet dia nembak di hareupeun loba jelema mah, pasti bidesi terharu. Oh sih benar. Mantos aing diterima ku si Desi. Karak urang dahar babarengan. Sekalian syukuran jadian aing si Desi. Oh bener Mang, supaya langgeng hubunganna ai langsung disyukuran mah. Yoi. Anggus gaskeun urang ngaliwat. Ya dew. Jeung meuli belanjana. Oh, cukup meureun 150.000. Cukup Mang. Beuh, aya naon nih Mang Daday? Mere duit ka si Dewi. kami mah endek ngaliwat Jo. Ngaliwat. Oh, Kabeneran Mang. Mang Didin, mendingan urang ilu ngaliwat deui yuk. Oh Jo. Nuk naon siapa Jo? Sidin mau dajakan. Nuk naon mun ngaliwat ngajakan jelema edan. Ih, doi. Aing ayeuna mah geus teu edan kok. Oh Mang, kuari mah Mang Didin geus teh edan. Geus Mang ajak bae karunya Mang Didin. Soalna Mang Didin can dahar cenah tisuk. Geus Mang ajak bae Mang Didin karunya. Oke sia ilu. Tapi sia ulah ngaganggu rencana aing nya. Soalna aing mah ngaliwat ge neuk sabari nembak si Desi. Nembak si Desi. Oh, sekalian neuk mere cincin aing ke si Desi. Sia ulah ngaganggu rencana aing. Ih, Geus Mang ho bae daripada Mang Didin kelaparan. Ongos ge, aing mau ganggu. Janji sia nya. Janji engke doi. Ja si Desi ge pasti moal daekeun yeuh dari Masia. Sok tau sia lah. Nyaho soto jasanya Mang Didin. Oh, Dew. Tapi aing kuari mah yakin si Desi bakal nerima cinta aing. Sia janjinya ulah ngaganggu rencana aing. Ongos lah. Dew, kira-kira si bibi si anak daekeun moalnya ngajak ngaliwat ku urang. Tenang Mang, bidesi mah Dewi nu ngurus. Geus hayu urang kan bibi sia. Anu meuli belanjaan mah budak bae. Oke, Saya- baik ya. Sia nu belanjana nya jeung barudak. Aju sakalian bawa peralatan jeung ngaliwatna nya. oke Dew, siap. Saya Dew. Ayo. Mang, Jo, geus urang belanja yuk. Eh, Ayo. Mang. Ayo. Nah, kebeneran bibi sia kapanggih di dieu Dew. Ayo naon sih? Mang Daday ngajak ngaliwat di ngaliwat. Oh, Des, geus kebal urang teh ngaliwat-liwat. Saha bae ge anu nek lu ngaliwatna? Si Subek, si Benjo jeung Mang Didin. Si Didin nek ilu. Nek naon ngaliwatna mawa si Didin ke Medan? Ih, kuari mah geus teu edan kok Bi, Mang Didin. Oh tah. Oh, syukur atuh aing geus teu edan deui mah. Geus lah ulah ngabahas-bahas si Didin bae. Sok cemburu aing mah. Teu jelas ya heh. Bos, intina mah sia daekeun teh diajak ngaliwat. Oh, geus atuh ai diajak ngisi pertelihan mah daek bae aing mah. Asik.
saya ka budak keur meuli liwat teh na. Ayo tuh. Ya. Saya. Ayo. Des, sarang heo. Ih, lebay sih ya kolot-kolot. Atuh kajen umur aing kolot ge. Beungeut aing mah masih ganteng unyu-unyu kadang opa-opa Korea. Ih, bating torek nu aya beungeut sia mah kos dog simet dai. Tos ya. Ku parah bide si maeng geus ngaledek Mang Dadai. Nyaho bibi sama parah teu. Bodoh amat, so ganteng sih jelemana. Tuh, budak tuh Mang geus datang. Mang, liweteun geus siap ya. Oke, geus hayu urang ngaliwatna di mana ya? Di kebun bae Mang, taris di kebun mah. Oh bener, geus hayu. Oke. Ayo Des. Heh, udah dong, naon sia? Ngaho. Sia ulah yang macam-macam deh ke si Desi. Karena sia geus lain kaboko si Desi di. You know. Hey Des. Cendek naon deh ieu, pake nekang gandeng segala. Kunaon gitu Des? Kunon kitu. Geus ulah ribut geus saya lain. Mang, kaliwatna. Oke. Let's back. Kenyo, Didin. Segera nyeun sekalian dengan kayu. Oke Mang, ayo kusbek. Geus ayo. Lah gimana di bae lah. Nek naon sia di dieu? Aing nak urusan liwatan deui. Geus siapa gerak itu neangan kayu. Aing menek duaan bejeng si di dia. Tos sia congor yang ngomong kula mosret. Ngaliwat modal beteng doang, ge pake ngatur aing segala. Atuh kunaon kitu duduy. Geus sia ulah yang ngaganggu aing yang si Desi. Din, sia geus janji mau ngaganggu aing yang si Desi. Geus gara itu, nyan salu. Nyan kayu. Oh, saya. Nah, terus saya duduy. Kator cenah kator beungeut sia tah duduk sukro. Beres aja. Minum eh. Karena kedatang, minum bang ini. Aduh. Minum be jeung heula kayak budak ieu nu urusan liweteun mah. Pak, setan geus sia. Dantak engke misalkan ge engkol. Oh lah, Bau kayak awak aing mah Des. geus bau dudut. Jo. Mang, anu neangan kayu mah sia bejo jeung Mang Didin. Aing neangan tangkal cauh heula jeung nyeun hau. Oh, geus ge. Ayo Mang. Geus deh. Suka kurut ini. Ya, baik ya. Atuh sayang eta leungeun apa suka kurut. Naon sih? Ih, kurus gemoal. Mang, umbah ieu biasa. Mulai mah teu bisa ngumbah bias mah. Ih, honggeus ge Dewi Bea tuh. Nah, bener sih itu ngumbah biasna aing di dieu duani si Desi. Jeung aing bae deh nu ngumbah bias mah. Sia nu di dieu tah jeung aki-aki. Eh, Ih, hoa tuh ge. aing ge lah ngumbah bias. Ulah mah, karena bidesi marah. Moal si Desi mah marah sayang ya ka aing. Ih, eta aki-aki ku teu kapok-kapok bisa kan bae ku bidesi. Mang Didin, Din mah ngalah kayu, ti tadi malah ngalamun be tidinya. Ulah aing Jo. Geus mah betul aing lapar, tidak ngalah kayu deui. Mangkana ai Mang Didin lapar jasa mah, hayu Mang, urang geura ngalah kayu, geura masak urang hi. Geus sia bae geraan ngalah kayuna. Aing geus teu kawoy Jo, betul aing lapar jasa. Ai Mang Didin lapar jasa mah, beuteungna mending ganjel Mang ngakan buah berenuk ke. Jelema edan. Kira aku aing tidak ngakan buah berenuk benjo. Lalai gitu bekieun kana buah berenuk. Dasar benjo idiot. Ih, Mang Didin tah anu idiot mah. Lain mah ngalah kayu, malah ngalamun be, botuna. Ih. Desi, Naon sih nuturkeun aing sih ka dieu? kunaon kitu Des? Kan aing ndok mantuan ngumbahan beas. Mantuan naon meureun sorangan ge bisa aing ngumbah beas doang yeuh. Sia tadi embung teh ngumbah beas. Ulah kitu Des. Geus kadikeun aing anu ngobok-ngobok beasna. Geus cicing bae sia mah.
Adio, kon kuing bantuan. Cicing siap, disabar ku cai kuing saya. Ulah des. Makana cicing. Oge. Geus itu mending mabur sia lah. Nek di dieu aing mah maturan sia. Nu jauh ge maturana ulah deket-deket aing. Mung jauh-jauh aing mah hayang di dieu bae yeuh kieu deket sia mah sok nyaman teh hate aing. Atuh hooh sia nyaman deket aing. Aing na merekak bulu lamun deket sia. Ih, merengkak bulu. Hooh, merekak bulu di deketan ku sia mah. Kos di deketan dedemit. Teh sia sakituna amat deh sih ka aing. Bener mah. Dew. Kok sia sorangan bae sih? Hobek bidesi jeung Mang Dadayna keur ngumbah beas ka cai. Oh, tuh men ge bibi sia daekeun duduaan ngumbah beas jeung Mang Daday. Bidesi na mambungeun bek Mang Dadayna bek keukeuhang nyusul. Tapi aing mah salut ya ka Mang Daday. Kajen teuin ku Teh Desi digalakan bae ge. Tetep be ngudag-ngudag Teh Desi bae. Kapok-kapokna teh ya. Atuh ngaranna ge cinta mati meureun bek Mang Daday mah ka bidesi. Oh sinya, kos aing berarti dew cinta mati jasa kasih ya. Ih, gila. Kayana lamun urang bobogohan mah cocok dew mantak serasi teh ya. Sia kan geulis gemoy, aing tampan unyu-unyu oh dew. Ih, bating torek. Unyu-unyu di mana meureun beut ge serem kos boneka santet. Tah sia kos boneka santet cenah beungeut aing. Bener malah geus geranyin haubek lah. Parah sama Dewi ngomongna pinekeun teh ya. Ih, bodo amat lah. Segera nu benar ya nauna. Oh. Mang, kok tuh mau kayu sih? Pulap lah. Ih, Oh dia Mang Didin mah malah ngalamun be di dituna. Kumaha sih, Mang? Gula lo saing subek sama candahar. Dew. Si Desi jeung si Duduy ka mana? keur ngumbah beas Mang jeung Mang Daday cai. Waduh, naon amat si Duduy jeung si Desi duduaan. Susulan ku aing lah. Geus Mang, ulah nyusul. Mang Daday bisi marah. Ke Mang Didin diusir Mang Daday, teu meunang ilu ngaliwat. Nyaho kan Mang Diding geus janji meureun mau ngaganggu bidesi jeung Mang Daday. Tapi kan aing teu rela Dew. Si Desi di deketan ku si Duduy. Ih, sabar be Mang. Oh, terus Mang cicing be di dieu. Nyaho, ih geus bantuan dia. Bung, bantuan Mang. Udah, Ih. Iya pesekan jengkol. bung. Ih, ampun Mang Didin. Udah gede ambek Mang. Ih. Mana tadi pesok? Bener-bener benjo. Mereka mana des? Mereka budak lah, jeung saanggeus ngumbah beasna ge. Yalah ke des. Aing perlu kasih ya kayaknya suasana pas ya untuk mengutarakan hati aing kepada Ayu dengan suasana yang sunyi dan diiringi suara air mengalir momen pas ya. Nek ngomong naon sih sia? Tu bertele-tele. Geura ge nek ngomong naon? Sabar des, sabar. Des, maukah kamu menjadi kekasih hatiku? Bung, Ih des, gitu amat jawaban sih mah. Tadi pikir-pikir heula. atuh kumaha ngembong bobogan sia mah? Des, please des. Terima aing jadi kabogoh sia des. Day, mending urang mah jadi babaturan bae lah. Resep sia jadi babaturan mah. Mung des, aing mah jadi babaturan sia mah. Aing mah jadi kabogoh sia bae. Titik pokoknya nama aing mah des. Aing mah buku jasa ke sia. Day, cinta mah teu bisa dipaksa. Sia kudu ngerti, oke? Des. Desi, aduh Desi, aing buku setengah modal ke sia Desi. Aing mah Desi. Aing jago naon sih nolakan cinta aing bae Desi. Desi. Mang, bantuan tamang tau, belahan tomat ke. Bung lah. Ngisi bae ya. Bung, segera gawean ku sia. Atuh bantuan, Mang. Kawawa betul aing geus lapar yo. Atuh cenah lapar lain mana bantuan, sebenarnya juga tuh bantuan. Bodo teuin lah. Nah, Desi ya. Teh, kebal amat sih ngumbah beasna. Lah, kalau mau omong sia subek. Ada si mah bobogohan heula meureun di China jeung Mang Daday. Sok teuy sia. Des, tapi sia tadi kukumahakeun kan ku si Duduy. Entoh lah. Oh syukur atuh aya tadi kukumahakeun mah. Bi, aju Mang Daday ka mana?
Dicek keneh meremeh nama keur ulin bewak. Piro aku Bi? Itu Mang Daday na tuh. Beungeut na. Oh, manyun bae. Oh, nya jebetut bebe udah. Allah Akbar. Mang Daday kunaon kos lu sediheun amat? Kumaha teu sedih na aing Dewi, cinta aing ditolak ku bibi sia. Ditolak. Oh, tadi aing geus nembak dicai. Doi. Cek aing ge naon. Si Desi mah mal mungkin mantak daekeun dari Masia. Siapa tuh percayaan sih ka aing. Lu bacot sia dudu irang lah. Mang, eta nek naon? Jadi ngalewatna. Itu jadi. Kok gitu sih mah Daday? Atuh sia nu kitu ka aing. Sia teh nolakan cinta aing bae. Parah Mang Daday. Tuh, nu parah masih Desi. Nges aing mah ngaliwat sorangan bae di maing. Doi, ulah gitulah. Jadikan bae urang ngaliwat di dieu. Aing sabar jasa yeuh, bisa pae kalaparan ka aing di dieu doi. Sabodo amat. Paelos sia mah dudu irang. Pae ge mulai nunjung cerikan ieu sia mah. Mang Daday. Masih malah terjadi, Van. Geus capek-capek urang dek ngaliwat. Nanaon ge gara-gara Teh Desi ya. Naon sih nyalahkeun aing si Benjo? Atuh heula, coba lamun Mang Daday teu ditolak ku Teh Desi, pasti jadi urang ngaliwat. Atuh ngaranna ge aing teu bogo kasih Daday kumaha si Benjo ku teu ngarti sia mah. Teh Desi nu teu ngarti mah, gara-gara ulah Teh Desi ieu jadi gagal be urang ngaliwat. Emang ge Teh Desi mah on teh on. Ih ngalunjak si Benjo ka aing beton. Oh mah. Mana sih Benjo? Ampun. Kasih baik kalau.